Sampurasun para mitra, kalintang bingahna tiasa tepang deui dina acara Pani Ismanah di kanal YouTube YKB Bahasa Sunda. Satu acan urang ngabandungan panglenyepan dinten ieu hayu urang neneda nyuhunkeun pingpinan Roh Suci. Hatur nuhun Gusti kumargi kadeudeuh kanyaah kasalamatan nu dilebet anjeun tos katampi ku abdi sadaya. Danget ieu abdi sadaya nyuhunkeun pingpinan Roh Suci kangge nuyun abdi sadaya dina ngalenyepan pangandika Gusti. Berkahan abdi sadaya supados tiasa ngaregepkeun sareng ngalarapkeunana dina kahirupan sadidinten. Dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Amin. Para mitra, lenyepaneun urang dinten ieu dicuta tina buku Renungan Wasiat anu dijudulan Sipat Dengki Matak Madawa Kadiri. Dumasar serat Yakobus pasal 3 ayat 13 dugi ka 18 sarengna sejeuten puseur panglenyepan urang nyaeta ayat nu ka-16 anu unggalna kieu. Karana di mana aya sipat dengki jeung sipat mentingkeun maneh, tangtu ngusutkeun jeung nyieun rupa-rupa kajahatan. Para mitra numutkeun perspektif teori teologi Seven Deadly Sins atanapi 7 dosa matih dengki teh nyaeta dosa nu teu katawis. Teu sapertos genep dosa nu sanesna nyaeta sombong, sarakah, ambek, ngumbar birahi, rampus atanapi rakus, ngedul, dengki teh dosa nu buni ayana dilebet manah. Dengki ngagorogotan manusia dina proses ngabanding-bandingkeun sacara teu sehat kana naon-naon nu aya di batur. Kierkegaard saurang teolog sareng pilusup kasohor nyaurkeun yen dengki teh minangka a small town sins atanapi dosa nu tuwuh subur dina relasi atanapi hubungan nu layeut nu runtut raut. Teu kajabi di gareja dengki teh geuning aya. Para mitra, dosa maehan atanapi nalasan pati nu munggaran dicarioskeun ku kitab suci nyaeta Kain ka Habil raina. Muasalna tina rasa dengki. Teras kumaha atuh carana ngabasmi dosa dengki nu ngadodoho dina manah manusia? Ku cara hirup lantip bijaksana kalayan teras ngalampahkeun kasayan sareng rendah manah, rendah ati. Tah eta resep ti Rasul Yakobus kangge mepes manah nu pinuh ku rasa dengki. Para mitra, pribadi nu bijaksana tur berbudi baris ngalampahkeun sadaya hal nu sae dina hirupna. Kasayan nu dipilampah kalayan rendah manah baris ngahindarkeun jalmi tina kasombongan, nebihkeun tina rasa diri gumede. Jalmi anu hirupna diliput ku hikmah pikeun mikanya sareng bumela kasasama. Hamo aya waktos pikeun sirik dengki timburu kasasamana. Para mitra nujulkeun samudaya energi kangge miharep sareng ngalampahkeun nu pangsaena kasasama dibarung ku sumanget rendah ati baris ngahindarkeun urang tina sipat dengki. Sadaya upaya nu sae pikeun rendah manah, pikeun rendah ati ieu kedah teras diupayakeun dina sapanjang zarah iman urang, sapanjang perjalanan hirup urang sasarengan Gusti. Hayu urang ngadoa. Hatur nuhun Gusti kangge panglenyepan danget ieu patali pedara nu ngunggelkeun perkawis sipat dengki matak madawa kadiri, matak awon balukarna. Sipat dengki nu buni dilebet manah estu ngagorogotan manusia. Pasihan abdi sadaya kakiatan supados rendah ati hirup lantip bijaksana ditebihkeun tina sipat dengki sareng tebih tina rasa sombong, rasa diri gumede. Nyuhunkeun Roh Suci teh weleh ngauban abdi sadayana. Paneda ieu disuhunkeun dilebet asmaning Gusti Yesus Kristus. Hatur nuhun Gusti. Amin. Para mitra, rupina sakitu anu kapihatur panglenyepan dinten ieu pamugi tiasa janten berkah kanggo urang sadayana. Ulah hilap subscribe, like, sareng bagikeun kanu sanes. Margi ku cara kitu para mitra tos ulu biung dina ngamasurkeun Injil kasalamatan sasarengan YKB. Gusti Yesus ngaberkahan. Cak heula.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.